Lah, ieu teh pasang kuluwung pangbedahan tapi heueuh saina ge eueuh atuh aing nanaonan mah mawa nu kieu. Pusing ieu teh balong teh dilaukan hanteu cai eueuh. Mun aya mah dan rek meuli dijual kudu ka zaman nu lieur tapi ieu teh. Zaman biasana mah urang dinya kan sok barang beuli teh. Saya eta mah ditawaran naon wae ge dibeuli bae. Teu nyaho rugi jeung untung. Itu mantap pun aya ka dieu mah dijual ditawarkeun bakal geus arurung ieu teh lah. Teuing cau lah raruntuh. Cau raruntuh deui jual we lah. Kebon teh pusing kalah Kak. Aya naon si cengar-cengir? Aya naon cengar-cengir? Da. Wah, teh. Caja geus lila eueuh tembong-tembong cum oge lah. Langsung ucam acum bos. Oh, boy mah jadi bos. Atuh. Alah aing mah. Bos ayeuna mah langsung nyebut ucam acum keur Ari bieu ka imah urang teu eulah. Henteu pugu. Pan urang teh bebeja kanu di imah cing carek ngalongok balong. Ieu teh balong teh urang geus pusing geus teu kalaukan. Lega euy. Geus kacayan. Nepi ka ditu teh meureun aya 50 bata ieu teh. 50 bata. Kan urang lamun aya nu meuli mah Heeh. arek dijual ieu teh. Alah euy atuh mumpung urang keur rada aya euy utak saeutik euy. Butuh di dinya. Butuh pisan Kan bener urang aja. meureun sabab ku ayeuna ieu teh. Butuh urang. Eueuh cai nya. Heeh. Eueuh cai jeung eueuh laukan. Heeh. Meureun urang mah rek kajual keringan we balong teh. Eta jual keringan. Maksud keringan teh? Maksudna pan eueuh caian jadi maksudna kajual kieu we keringan lauk eueuh. Cai eueuh. Cai eueuh. Heeh lah geus urang mah penting nama tapi ulah disebut ka jama boloho aing da ngan butuh urang. Ya, ari sakieu wani kana harga. Heeh, are keringan dijual sabaraha? Urang. Heeh. Kan meureun di kilo tuh da cum euy. Ieu balong teh. Nya rek di kilo mumpung ayeuna keringan jadi babari uduh teh si taneuh teh mun teu ledog. Jadi lamun garing kieu mah dikeri di arek dikaluarkeun sabaraha kiloan? Kiloan berarti meureun ieu teh lamun 50 bata jadi sa batana teh ieu teh meureun aya 6 kilo ieu teh. 6 kilo mun di kiloan teh kilo teh. Berarti lamun 50 bata teh 5 kali 6 beureunan 300 kiloan ieu teh. 3 kintalun. Luhuran wungkul. Luhuran wungkul. Luhuran wungkul. Can ka handapna. Can ditebok kan bisi kurang-kurang urang kurang puas ditebok ka handap seg. Ya aing kana jadi ngagedean duit atuh. Ah da moal eta da urang mah lamun teu di kilo mah ieu balong teu di kilo mah urang mah eta. Oh mau dikaluarkeun? Wah, da mun di kilo mah sabaraha puluh tonon ieu atuh lumayan. Aing ada dipikir teh kitu saksen teh luhuran dijual cenah. Begitu di kilo aya deui taneuh ka handap. Nah, ieu mah bisi panasaran mah engke bisi rek ngagali ka handap seg urang mah geus dibeuli. Malahan mah ieu mah da di kiloan mah mumpung halodo ayeuna jadi garing gitu. Orek dijual garingan. Nya dijual garingan, keringan we cek basa ieu mah. Lamun aya cai jeung lauk. Basuhan meureun. Kapan emang pakaian emang pengayeuna urang jual keringan teh geus baseuh mangki kiloan leuwih berat jadinya rugi. Mangka ayeuna untung garing. Jadi ada kiloan teh jadi beuki saeutik. Oh, rada hampang gitu nya. Hayang sabaraha sakilo? Sakilo teh baratau mun di dieu mah harga teh sakilo nu geus kitu batur ngadenge 600. 600.000? Sakilo. Lah ieu paling mun 3 kintal kali 600 sabaraha ratus ribuan. Itu lain aya deui ngajual balong atahan euy nepikeun ka di keringanan dijual kitu aing mah. Hari bisa lah di keringan mah pan lamun urang cenah upamana ieu eueuh dengan kejo ari geus garing teh bisa digoreng pan. Dengan kejo mah bisi eta mah. Ieu berikut pancuran jeung tangkacau ge kabawa. Berikut pancuran tuh berikut akar kalapa ge sok kajual. Ngan dina di kilo anger. Di kilo. Aduh aya deui euy heueuh. Ngan ieu teh urang mah duit mah di imah. Duit mah ngan sadiakeun wae engke atawa isuk, minggu isuk teh minggu. Sadiakeun kiloan, sadiakeun karung,
sakarung ge meureun kudu 600 siki mah euy. Tah, hari keringan kieu mah bisa langsung disartupikatkeun ieu teh. Oh gitu? Geus urang pokona ayeuna kilo, Heeh. bisa disartupikatkeun. Heeh. Lah mawa we ka desa sakarung mah 50 kilo mah papang nyartupikatkeun ieu taneuh gitu. Gitu bae. Jadi jongjon ya. Jadi jongjon geus nyartupikatkeun mawa we karung ka ditu. Urang rek nyokot duit heula, duit mangke peuting dianterkeun ka dieu. Heeh. Ngan keur ngiluan taneuh mah Kudu disaksian. ngan aing ieu asa disebut jama teu ecreg aing wanianan we Cepat tur. cek urang ge kieu rada kurang pas aing menyang balong meuli keringan teu Tah. cain teu lauk. Kita mari arek gitu ngan lamun bener-bener gitu meureun urang mah kasasahakeun gitu. Nya, yuk. Bos gitu ka orang nyebutna. Ya, ya bos. Gitu. Kade tapi engke bawa duit ka imahnya. Heeh, sok atuh urang rek beberes di dieu lah.